cek ajengan Deni moal ditagih mun di pengajian ngaji. Ngaji we ka dieu. Aya teu nagih tadi murid ka dieu nuturkeun. Agina aya ge soakeun. Itu ageunana sing bener mun tangna kana nyieun beunghar jeung kana nyieun miskin. Sieun miskin, kolocan paeh ge hartana geus diincer. Sawah ulah dituku aing. Aya sing kitu di dieu. Sebelok kopi. Jaminan wa may yuhajir fi sabilillah yazid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Nyupri ilmu dah hukumna wajib saur kamari-kamari tos dijelaskeun. Kanggo naon? Kanggo mageran iman urang nu sakebul bakatul. Ulah heureun milampah amal soleh. Kantenan urang menuju gaduh kahoyong. Nu hayang lancar dina usahana, nu hayang naik pangkatna. Jelema nu loba kahoyong. Urang mah nya loba kahayang tapi loba oge kasieun ge Kang. Kahayang loba tapi kasieun loba urang. Sieun miskin, sieun dihina batur, sieun nyeri hate loba kasieun urang mah. Sieun beakeun banda, sieun nangkub usaha sagala we. Sieun ditinggalkeun ku salaki, sieun dicandu, sieun disalingkuh loba kasieun. Nah para aulia teu gaduheun kasieun, gaduheun ngan kasieunna hiji-hijina para aulia. Sieun wungkul Allah. Daya kajaba. Urang mah usaha sieun bangkrut. Itu pamajikan sieun dibawa batur. Salaki sieun kawin deui. Aya mah kitu. Jadi sirah teh dieusian ku kasieun. Kahayang oge loba. Hayang beunghar. Kira-kira cing lamun antara hayang beunghar jeung loba kasieun sieun bangkrut rek waras mah. Jelema aya hayang beunghar aya sieun bangkrut aya kumaha jang ngaimbangkeunana. Sing bener mun tangna kana nyieun beunghar jeung kana nyieun miskin. Da eta masalahna mah. Hayang beunghar urang mah anu belajar usaha kan mere beunghar poho. Teu syarat-syarat acan. Itu sieun bangkrut. Modal bebeakan sagala ditamahan. Bang anu nepikeun ka abang usuk momotoran dari papan. Sieun miskin, kolocan paeh ge hartana geus diincer. Sawah ulah dituku aing. Mobil angkot mah murah jig eta jang si anu jang si bungsu eta jang si bungsu. Imah lah ieu ku aing. Mas, kolot hirup keket. Aya sing kitu di dieu. Sebelok kopi. Kaji. So kahayang loba urang kasieun kitu. Allah kali hayang naik pangkat pan adu belajar atuh sing risikona teh. Ih bila kaya ni. Jalong ajaman ayeuna. Jadi bener cek heureuy Gus Miftah anggota dewan cenah jeung nabi sieun mana ku Allah. Efek teh sieun kene nabi cenah anggota dewan mah teu sieun ku Allah. Pikir-pikir heuh cenah. Nya kitu pisan gitu. Atuh cenah yang anggota dewan mulai ka surga. Rek ngan ka surga ge kunjungan kerja cenah. Kunjungan kerja mu alila baik deui. Mesti laka pisan. Apunten bisa kula wargina anggota dewan. Udah heuh ieu kitu. Para roho ayeuna mah kalebur cahaya geuna. Gusti. Eta lah. Antara kasieun
antara kahoyong saimbang aya dan ngaranna ge jelema kan ngaran-ngaran jami anu norma aya kahoyong aya kasieun kumaha sangkan saimbang ulah salah muntang dalam salah muntang bakal gede sabelah mun teu gede kahayang eueuh kasieun bakal salah tadi tuna moal saimbang tapi lamun bener muntangna wungkul ka Allah jaminan wa may yuhajir fi sabilillah yazid fil ardi muraghaman katsiran wa saha jelema anu hijrah total di jalan Allah sobarna ka Allah usahana karena Allah bener sagala lillah tawakalna ala Allah kabeh laladangan usaha ge hayang jadi nilai plus di hadapan Allah maka eta jalmi di dunia moal modal dunia tapi bakal dianutkan ku dunia yazid fil al-muraqamang katsiro wasaah teh nyaloba nyalega gitu aku jadi loba jeung lega teh eta bisa tuntung deuleu geus teu tiasa diukur loba nasa kumaha lega nasa kumaha gitu. Jadi mau orang mau adu belajar mau orang hayang usaha gitu BPA kan ninggalkeun kataatan moal. Jadi normal kayak gitulah normal. Rek usaha beres waktu naleuah ingat Gusti bagian diajar deus ka anjeun ayeuna abdi usaha parantos kabungguran abdi seueur nyaeur Gusti malah sapalimatos nyedak pisan nu nagih di ka abdi teh Gusti geus sagede jeung ku apa teh Gusti geus bari mau bedog geus sesengkak geus nyewa teh abdi teh aing dah nyumbut ke mana ngan cek ajengan deui moal ditagih mun di pengajian ngaji we ka dieu aya teu nagih tadi murid ka dieu nuturkeun agina aya ge soakeun itu istiqomah ngaji kabungguran loba Allahnya si ieu teh kabungahna Gusti dituna keneh karek disimpen dina sehat kabungahna dina wujud duit mangke kabungahna dina lunas utang mangke budakna we disolehkeun balot teh soleh buruh ladang ngaji da istiqomah ngaji deui kamari tilu poe ka tukang teh nempo bujur pemajikan batur aja deukeun ngaji aja pake nutupan dora kapanona tutupan geus mugi beres sieu mah teu ngaji teh datang we papada heula jeung ngakeun kopi unggul ge tapi aya wae tapakna teh jeung aleuh teh deui eta nu nagihna teu karunya bisi kena putus pangharapan daina mah geus rada sisip dosana bere jangan bayar hutang begitu rek dibayarkeun teh ku akang ku jelema teh dikersake ngadadak soleh keun we urang teh kataji musik maneh ngan makan ieu tarap panggita maneh teh keur ngaji wae padahal urang teh lain rek nagih rek nanyakeun sok ngaji di mana tuh urang milu kan we hutang mah keun dipir nah mustahil jangan Allah mah urang anu sok ngadik teh Allah mustahil ya Allah urang sok ngadik teh Allah sok nyanyawanan Tuh kumaha teh lamun isuk teu meunang ieu mun isuk teu meunang kabayang si anu ngacacana ka aing hari isuk geus nepi ayeuna aja wajar mbak si itu teh ngomong-ngomong budok pakat nafsu ka urang kalah katakot tarana ku budak-budak bae kowe bener gak? Cik sing positive thinking gerakan bahwa teuing
isuk teder aya gugur tinu jauh teu sangka-sangka datang dipanyakaan nyimpang ka urang kasampak urang teh tengah urang dulur teh surti kunaon teh ngulang-ngulang hanya eta pungguh teh kan mun ngara dicaritakeun mah tapi dah lah aya bari kasusah mah nganda walatra sararea ge walatra ceuk dulur urang teh naon atuh sugan bisa bantuan boga kabun berat abdi teh kata tangga di baru diliwateun bikin abdi teh ka masjid era boro-boro ka masjid ka warung ge era padahal mah tarana lagi sabaratusan tah ieu lain adi merek mah nginjeunkeun ngan sepedanya ase teu nutup kemungkinan siga kitu leres teu ngan kunaon urang teu pati yakin ya hayu aku belajar kumaha ku salah kita kana hidupna kalau ngopi we ikhtiar teh cik ari maneh teh mikir atuh papana samping geus nyingsak hari kitu milik rezeki di mana bijilna emot bahasa sababaraha waktu sakung sing yakin dia sakuat-kuat jalan syariat sakuat-kuat urang narekah ceuk Allah can nepi macan nepi sing yakin asanya se urang teh secara dohir asanya se asa teu jiga batur ngaji kaburu salat berjamaah kaburu silaturahmi kaburu asa biasa tapi geblung na milik rezeki di Allah geuning leuwih tinu diperkirakeun gitu. Jadi urusanana kumaha atuh ajengan abdi bisa heulakeun ka Allah kapayunkeun ka tauhidan tuturkeun ku hitungan akal hartos. Jadi memeh mikir ieu kudu nginjeun ka saha mun teh mah kudu nginjeun pong heula bibir teh ya Allah ya Rabbana abdi gaduh karebet mugi aya milik abdi bade ikhtiar ngupayakeun nyelang kasih anu kitu bahasana ulah ieu mah mapai heula nomor handphone bari rungsing bari gagaro mana kieu udah nomor alah kahapus aing nomor teh pada sieun bukan breh kapanggih minta tulung teu ditulungan ku jelema Allah na ku sabab dipaneurikeun kaji da ieu jelema Gusti teuing padahal mah aya ka aing nepikeun kanulungan Gusti atuh naon nu sabet asa kieu-kieu teuing da abdi teh salah kosong malah si itu mah asa aneh abdi mah Gusti pan maido ka Gusti tuntunan make disebut aneh ka Gusti ceuk Allah teh sia nu aneh mun ngarah ku bahasa makhluk da pantes kang urang mah dikitu-kitu maneh nu teh hideung ceuk Allah Allah karim subhan